Sri Baduga Maharaja adalah raja kerajaan Pajajaran yang memerintah selama 39 tahun, yaitu antara 1482 hingga 1521 Masehi. Pada masa muda, ia dikenal sebagai Raden Pemanah Rasa atau Jaya Dewata, sosok pemimpin Sunda yang muncul dari latar kesedihan dinasti terdahulu dengan karisma yang merambat ke seantero Nusantara. Pengembara satria pemberani dan tangguh yang hilang atau moksa Prabu Siliwangi bersama kerajaan Pajajaran. Inilah ramalan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi 1482 hingga 1521 Masehi, dikenal dengan Uga Wangsit Siliwangi. Lalakon urang nganapi kapoe ieu, najan dia kabehan ka ngaing pada satia, tapi ngaing henteu menang mawa dia pipileuweut nyiluh hirup jadi balangsak, nyelurudin bari lapar. Dia mudu marilih pikeun hirup ka hareupna supaya engke jagana lembur senang sugih mukti bisa ngadegkeun deui Pajajaran. Lain Pajajaran nu kiwari, tapi Pajajaran nu anyar nu ngadegna digeingkeun ku obah zaman. Pilih ngaing moal ngahalang-halang sabab pikeun ngaing henteu pantes jadi raja anu somah sakabehna lapar bae jeung balangsak. Amit ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci. Darengekeun nu daek tetep ngilu jeung ngaing geura misah ka belah kidul, anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun geura misah ka belah kaler, anu daek ka muwala kanu kerjaya geura misah ka belah wetan, anu moal milu ka saha-saha geura misah ka belah kulon. Titis waris ini Darengekeun dia nu di belah wetan masing nyaraho kajayaan milu jeung dia nya turunan dia nu engkena bakal marentah kadulur jeung kabatur, tapi masing nyaraho arinya nama bakal kamalinaan engkena bakal aya babalesna jik geura narindak lurung tujuh ngaliwat ka Pajajaran pongan hayang pulang anting. Dia nu belah kulon papai ku dia lacak kisantang sabab engkena turunan dia jadi pageuing kadulur jeung kabatur. Kabatur urut salembur kadulur anu nyorang saayunan ka sakabeh nu rancage di hatena. Engke jaga mun tengah peuting ti Gunung Halimun kadenge sora tutunggulan, tah eta tandana saturunan dia disambat ku nu dek kawin di Lebak Cawene. Ulah sinata langke sabab talaga bakal bedah jik geura narindak, tapi ulah ngalieu ka tukang. Mumur badi Pajajaran pangau bangsa. Dia nu marisah ka belah kaler darengekeun dayeuh ku dia moal kasampak, nu kasampak ngan ukur tegal baladaheun. Turunan dia lolobana bakal jadi soma mun aya nu jadi pangkat, tapi moal boga kakawasaan. Arinya nang ke jaga bakal kasedehan batur, loba batur tinu anggang, tapi batur anu nyusahkeun. Sing waspada. Sakabeh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang, tapi ngan di waktu anu perelu ngaing bakal datang deui nulungan nu barutuh mantuan anu sarusah, tapi ngan nu hade laku lampahan. Mun ngaing datang moal kadeuleu, mun ngaing nyarita moal kadenge, memang ngaing bakal datang, tapi ngan kanu rancage hatena, kanu weruh di semu anu saestu, anu ngarti kana wangi, anu sajati jeung nu surti lantip pikirna, nu hade laku lampahna. Mun ngaing datang teu ngarupa, teu nyawara, tapi mere cere ku wawangi. Ti mimiti poe ieu Pajajaran leungit ti alam hirup, leungit dayeuhna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jabati ngaranpikeun nu mapai. Sabab bukti anu kari bakal rea anu malungkir, tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba supaya anu laleungit kapanggih deui nya bisa ngan mapaina kudu make amparan
Tapi anu marapaina loba nu Arya aing pang pinterna mudu aredan heula. Seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini. Engke bakal rea nu kapanggih sabagian-sabagian sabab kaburu dilarang kuno disebut Raja Panyelang. Aya nu wani ngorehan terus-terus tengah hiding kapang larang ngorehan bari ngalawan sabari seuri nyaeta budak angon imahna dibirit leuwi pantona batu satangtungeun kahiman ku hadelem karimbunan ku hanjuang ari ngangona lain kebo lain embe lain meong lain banteng tapi kalakai jeung tutunggul inyana jongjon ngorehan ngumpulkeun anu kapanggih sabagian disebutkeun sabab acan wayah ngalalakonkeun engke mun geus wayah jeung mangsana baris loba nu ngabuka jeung rareang menta dilakonkeun. Tapi mudu ngalawan loba lalakon anggeus nyorang undur zaman datang zaman sabab zaman mawa lalakon liliana saban zaman sarua jeung waktunya nyukma ngusumah jeung nitis laju nitis dipindah sukma Pangauban darengekeun nu kiwari ngamusuhan urang jara dirajanangan bakal nepi mangsa tanah boga sisi Cibanten dijieun kandang kebodongkol tapi didinya sanagara bakal jadi sampalan kebo baru le nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun ti harita raja-raja dibelenggu kebo bule nyekel bubuntut turunan urang narik waluku nganarikna henteu karasa sabab murah zaman sebeuhakan. Tidinya waluku ditumpahkan kunyuk laju turunan urang aya nu lilir tapi lilirna cara nu karah hudang tina ngimpi tinu laleungit tambah loba nu manggihna tapi loba nu kapahili aya kabawan nu lain mundu diala turunan urang loba nu henteu engeh yen zaman ganti lalakon tidinya gehger sanagara panto nutup di buburak gunung ngaranteur pamuka jalan tapi jalan nu pasingsa. Nu tutunjuk nyumput jauh alun-alun jadi suwung kebo bule kalalabur laju sampalan nu dirajah monyet turunan urang ngareunah seuri tapi seuri teu anggeus sabab kaburu warung beak ku monyet sawah beak ku monyet leuwih beak ku monyet kebon beak ku monyet sawah beak ku monyet cawene rareuneuh ku monyet sagala-gala diranjah ku monyet turunan urang sieun kuno niru-niru monyet panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut walukuna ditarik ku turunan urang keneh loba nu paraeh kalaparan tidinya turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong sabarinya nyohanan maresek caturangga hanteu areungeuh yen zaman geus ganti deui lalakon jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari laju hawar-hawar ditungtung sagara kaler ngaguruh ngagulugur ngaludra menggarkeun endog genjlong saamparan jagat ari di urang rame kuno pangpring sabuluh-buluh gading monyet ngumpul ting rumpuyuk laju ngamuk turunan urang ngamukna teu jeung aturan loba nu paraeh teu boga dosa puguh musuh dijieun batur puguh batur disebut musuh ngadak-ngadak loba nu pangkat nu marentah cara nu edan nu bingung tambah baringung barudak satepak jara di bapa nu ngaramuk tambah rosa ngamukna teu ngilik bulu nu barodas di buburak nu harideung disieuh-sieuh meuni saheng buana urang sabab nu ngaramuk henteu bedana ti tawon dipalengpeung keuna sayangna sanusa dijieun jaga tapi kaburu aya nu nyapihna urang sabrang. Laju ngadeg deui raja asalna jalma biasa tapi memang titisan raja baheula jeung biangna hiji putri Pulo Dewata da puguh titisan raja anyar hese apes ku rogahala ti harita ganti zaman ganti lakon iraha
Teu lila anggeus tebong bulan ti beurang disusul kaliwatan ku bentang caang ngagencelang diurut nagara urang ngadeg deui karajaan. Karajaan ti jeroeun karajaan jeung raja lain teureuk pajajaran. Laju aya deui raja, tapi raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka, nangtungkeun panto teu beunang ditutup, nyieun pancuran di tengah jalan merah heulang dina caringin. Da raja buta lain buka doro wiksa, tapi buta henteu neuleu. Buaya ejeng ajak, ucing garong ejeng monyet ngarowotan somah nu susah. Sakalina aya nu wani ngageuing nu diporog mah lain satona, tapi jelema anu ngelingan. Mingkin hareup loba buta nu baruta naritah deui nyembah berhala. Laju bebuntut salah nu ngatur, panarat pabelit dina cacadan. Dan nu ngawalukuana lain jalma tukang tani. Nya karuhan tara teh hepe sawareh kembang kapas hapa buahna. Buah pare loba nu teu asup kana aseupan. Da bongana nu ngebona tukang barohong, nu tanina ngan wungkul janji, nu palinter loba teuing ngan pinterna kabalinger. Tidinya datang budak jenggotan, datangna sajamang hideung bari nyoren kaneron butut ngageuingkeun nu keur sasar, ngelingan nu keur paroho, tapi henteu diwaro. Da pinterna kabalinger hayang meunang sorangan. Arinyana teu areungeuh, langit anggeus semu beureum, haseup ngebul tina pirunan. Boro-boro dek ngawaro, malah budak nu janggotan ku arinyana ditewak diasupkeun ka pangberokan. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur majarkeun neangan musuh, padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. Sing waspada, sabab engke arinyana bakal nyaram pajajaran didongengkeun, sabab sarieun kanyahuan saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dang darat. Buta-buta nu baruta mungkin harap mungkin bedegong ngeleuwihan kebobule arinyana teu nyaraho zaman manusia di kawasaan kusato. Jayana buta-buta henteu pati lila, tapi bongan kacarida teuing yang sara kasomah anu pada ngarep-ngarep caringin rentas di alun-alun. Buta bakal jara di wadal pamolahana sorangan. Iraha mangsana? Engke mun geus tembong budak angon. Tidinya loba nu ribut, di dapur laju salembur, ti lembur jadi sanagara. Nu barodo jara digelo, marantuan nu garelut dikekolotan ku budak buncireung. Matakna garelut marebutkeun warisan. Nu hawak hayang loba, nu boga hak marenta bagianana, nganu areling caricing. Arinyana mah ngalalajoan, tapi kabarerang. Nu garelut laju rareuweuh, laju kakara areungeuh, kabeh ge taya nu meunang bagian. Sabab warisan sakabeh beakna kudu nyarkel gadean. Buta-buta laju nyarusup, nu garelut jadi kareueung. Sarieun ditempuhkeun leungitna nagara. Laju nareangan budak angon, nu saungna dibirit leuwih, nu pantona batu satangtung, nu dihateup ku handeuleum, ditihangan ku hanjuang. Nareanganana budak tumbal, sejana dek marenta tumbal, tapi budak angon geus eueuh, geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan, geus mariang pindah ngababakan. Paridah kalebak cawene. Nu kasampangan kari gagak keur ngelak dina tutunggul, darengekeun zaman bakal ganti deui. Tapi engke lamun gunung gede angges bitu disusul ku 7 gunung, genjlong deui saja jagat. Urang Sunda disarambat, urang Sunda ngahampura. Hade deui sakabehanana sanagara sahiji deui. Nu sajaya jaya deui, sabab ngadeg Ratu Adil nu sajati. Tapi ratu saha? Ti mana asalna eta ratu? Engke oge dia nyaraho. Ayeuna mah siar ku dia eta budak angon. Jik geura narindak, tapi ulah ngalieu ka tukang. Nu gelar di tata Sunda, muga nyebarkeun
wangi